Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang masih dina materi paguneman. Masih inget pan nu kumaha disebut paguneman teh? Yuk urang tingali heula ieu contoh video paguneman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza, mangga calik. Hatur nuhun, Wid. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sawalerna ari Widi kumaha? Alhamdulillah damang. Dupi aya naon ka dieu? Kieu, kamari teh pan Reja telebet sakola. Dupi aya pancen atanapi henteu. Oh, muhunnya. Kunaon atuh make teu lebet sakola? Numawi kamari teh Reja udur. Teu damang naon kitu? Lebet angin. Kumargi basa dinten Minggu wangsul latihan teh kahujanan. Mung alhamdulillah ayeuna mah tos jag-jag deui. Oh, alhamdulillah ari kitu mah. Kumaha ieu teh? Janten aya pancen teu? Oh, sumuhun aya pancen basa Sunda ngeunaan paguneman. Abdi bade ninggal catetana atuh. Kumaha Wios? Mangga sakantenan we atuh urang pidamel sasarengan. Hayu atuh. Hidup sadayana tangtu kungsi paguneman pan. Nah, naon sih ari paguneman teh? Paguneman nyaeta komunikasi dua arah anu dilakukan kedua urang atawa leuwih. Bisa oge disebut ngawangkong atawa ngobrol. Jadi, urang lamun hayang ngobrol, pasti kudu aya baturna. Paguneman teh aya nu disebut tatakrama basa atawa anu sok disebut undak usuk basa Sunda. Tatakrama basa nu kahiji aya nu disebut basa loma. Ieu basa teh bisa dipake lamun urang ngobrol jeung babaturan anu geus akrab atawa dalit. Jadi urang bisa ngagunakeun ieu basa loma lamun urang keur ulin jeung babaturan. Dina tatakrama basa aya nu disebut basa lemes. Ieu basa lemes teh gunana pikeun ngahargaan sasama, dipake lamun urang ngobrol jeung nu leuwih kolot jeung jalma anu can wawuh atawa bisa oge jeung babaturan. Tah ieu teh aya basa lemes keur sorangan lamun anu ngalakukeunna diri sorangan, aya oge bahasa lemes keur kabatur lamun dilakukeun ku batur. Dieu aya contona. Misal bahasa lomana dahar artinya makan. Nah, bahasa lemesna keur sorangan neda, bahasa lemesna keur kabatur tuang. Terus aya bahasa lomana sare atawa tidur. Nah, lemesna keur sorangan mondok, lemesna keur kabatur kulem. Gitu. Nah, di dieu aya contoh larapna basa. Di dieu nu kahiji larapna basa loma. Contona misalkan lamun kababaturan, "Ren, maneh geus dahar?" Eta bener, kusabab jeung babaturan, tapi lamun urang nyebutkeun bapa tos dahar, eta teu meunang sabab bapa mah leuwih kolot. Tadi dieu contoh larapna basa lemes keur sorangan, lamun anu ngalakukeunana diri sorangan. Contona abdi tos neda, saya sudah makan. Urang teu bisa nyebutkeun bapa tos neda, sabab bapa mah orang lain, batur. Jadi ngagunakeunna lain ku basa lemes keur sorangan. Ieu contoh larapna basa lemes keur kabatur. Contona Rendi tos tuang. Jadi bisa nyebutkeun tuang sabab Rendi batur. Bapa tos tuang, nyebutkeun tuang sabab bapa batur. Nah, lamun abdi tos tuang eta teu bisa sabab abdi mah diri sorangan.
Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Upami aya hal anu teu dipikahartos, mangga taroskeun ka Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.